Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahman wa ma wallahu a'lamu bimuradih. Qalu ngararucap eta ashabul qaryah teh ma antum hante aya ari aranjeun kabeh illa kecuali basyarum jalma misluna seperti kaula sadaya, yakni teges nama antum hante aya ari anjeun kabeh mursaluna eta pirang-pirang anu diutus. Bal antum tetapi ari anjeun kabeh basyarun eta teh jalma misluna seperti kaula sadaya. Wa ma anzala sareng hanteu nurunkeun saha Ar-Rahmanu pangeran anu maha welas asih min syai'in kana hiji perkara atawa tina hiji perkara. In antum hantaya ari anjeun kabeh illa kecuali takdibuna pada barohong anjeun kabeh. Saparantosna lami katunda ieu hanca pangaosan tafsir Yasin Syekh Hamamizadah kalayan taufik sareng inayah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina kesempatan ieu tiasa kapajuk deui. Hapunten pisan ka sadayana kaum muslimin anu selalu nyimak kana kajian tafsir Yasin Syekh Hamami, terutami hapunten pisan ka anu akun YouTube na 013226, kemudian anu ngagaduhan akun Ibnu Herman, nya kitu deui anu ngagaduhan akun Nur Fauzi dan akun-akun anu sanesna anu selalu ngiringan kana ieu kajian tafsir Yasin. Sareng selalu ngantos-ngantos saurna di kamari aya wae nu nanyakeun Kang Herman iraha cenah ieu teruskeun pamoal sih ngagok-ngagok wae ngaji teh cenah. Hapunten pisan kasadayana sim abdi can tiasa istiqomah ngupload kitab mana wae ka ieu channel sebab nya kitu teh sing pada ngamaklum. Sebab sim abdi harus ngebagi tugas kali itu ka dieu ya supaya seorang saeutik we kebagian lah. Dina ayat anu ka-15 ieu Allah Subhanahu wa ta'ala masih keneh nyarioskeun tentang bangkawarahna penduduk ashabul qaryah anu teu daek narima para rasul anu diutus ku Allah ka eta kaum. Maka ketika para rasul datang ke eta kaum untuk menyampaikan risalah, eta ashabul qaryah teh kalakah ngomong ma antum illa basyarum misluna. Lah aranjeun mah lain rasul lain nabi tapi sarua bae jelema siga urang-urang kieu sok dahar sok minum sama sakali eueuh bedana jeung urang-urang. Naon si spesial anjeun?
nu matak moal mungkin araranjeun bisa menang wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Sebab urang-urang oge pan teu meunang wahyu ti Allah, padahal ari urang jeung anjeun teh pan sarua jelema-jelema keneh. Mun bener mah anjeun rasul, mun bener mah anjeun utusan, kuduna anjeun teh lain jelema, tapi kuduna anjeun teh malaikat atuh. Piraku aya utusan sarua sih jeung urang-urang. Nah, eta heurasna babatok kaum ashabul qaryah. Bung eleh cikehet. Ngan hanjakal semakin akhir zaman, semakin loba jelema anu katepaan heuras babatokna seperti kaum ashabul qaryah. Coba wae kita perhatikeun. Teu saeutik jalma zaman ayeuna wani ngaledek ngahina ka para ulama. Komo ka ustad mah geus hargaan. Ka ulama bae ulama geus wani ngahina jelema ayeuna. Ketika para ulama nyampaikeun hukum ke masyarakat, teu saeutik di antara masyarakat anu ngomong, dah pas nu heueuh bae ngomong. Satungtung masih keneh sok kuli jiga urang ulah sok-sok sowan ceramah. Satungtung masih keneh beuki sangu keneh mah ulah sok-sok sowan dakwah. Mun rek ceramah mah kuduna anu geus teu beuki dunia, teu beuki duit, teu beuki dahar. Atuh modar meureun teu beuki dahar mah goblok. Itulah jelema-jelema zaman ayeuna nu pada hakikatna mah lolobana jalma teh embung ngadenge nasihat-nasihat agama kusabab hirupna hayang bebas nuturkeun hawa nafsuna. Anu mata ketika mendengar ulama menyampaikan hukum-hukum Allah dianggapna hanya mengekang kebebasan maranehanana doang. Ketika dicaram judi ngaromongna kumaha coba, dah nu judi aing duit aing mun eleh oge nu rugi aing moal ngarugikeun batur aing mah geus bae hirup masing-masing ulah sok comel ulah sok cedihan. Nya kitu deui ketika ulama nyampaikeun hukum tentang minum-minuman keras, narkotik, narkoboy jeung sejenisna ngaromongna teh dah meuli narkoba duit aing nu babok nepi ka nyungsep oge aing mun ditewak polisi nu ngaringkuk di penjara oge aing masing-masing bae hirup mah kiai masing-masing bae hirup mah ustad ulah sok usil kiai mah ibadah bae sing bener ustad mah wiridan bae sing bener ulah sok urusan batur hirup mah kiai. Teu sadar eta jelema nu ngomong kitu. Padahal ketika mabokna nepi ka modar mah kiai-kiai keneh nu riweuh. Ustad-ustad keneh nu sibuk. Kuat tepi ka tengah peuting oge kan digedoran ustad. Digedoran kiai. Geus aya nu paeh mah. Teu mikir bating ustad teh keur naon tengah peuting teh. Hehe. Itu pan ustad ge jelema sok aya kegiatan khusus pan itu penting teh. Assalamualaikum Pak Ustad. Wah keneh suarana eta ustad teh. Assalamualaikum. Wah keneh nu nimalan di jero teh, cek ustad teh di jero. Dah saha deui nu assalamualaikum tengah peuting kieu. Mana bari jeung kagok deui teh. Kedeung. Dagon kedeung, terkagok kieu. Ningang geus beres dijawab ku Ustaz Waalaikumsalam aya naon ece. Duh hampura pisan Pak Ustaz, hampura pisan Pak Kiai pangingalikeun itu anak abdi nuju teu lamang repot pisan. Mending geus teu beunang ditanya-tanya acan. Padahal mah mabok narkoba eta teh. Pedah indungna bae jeung bapana teh nyarahueun. Na'udzubillah min dzalik. Numatak ya Allah. Para ulama mah nyampaikeun hukum-hukum ti Allah teh saking kunyaah ka umatna, saking kunyaah ka jamaahna. Ketika ulama, ketika ustad, ketika kiai ngalarang judi, ngalarang mabok, ngalarang zina, eta teh lain ustad cedihan, tapi justru eta ustad, eta kiai, eta ulama teh keur nunjukkeun kanyaahna ka umatna.
atuh kabeh dituna keur nunjukkeun ka nyaah Allah ka hamba-hambana supaya hamba-hamba Allah ulah sampai ngagunakeun umur ieu hanya sekedar dipake maksiat hungkul ka Allah. Allah teh nyaaheun ka jalma-jalma ulah sampai jalma-jalma maut bari kaayaan can taubat tina berbagai maksiat sebab Allah tos nyadiakeun tempat anu hina tur pinuh ku siksaan pikeun jalma-jalma anu teu daek taubat tina berbagai maksiat. Nu matak yu urang sami-sami cintai para ustad, cintai para kiai, cintai para ulama dengan cara pinuhan majlis-majlis taklimna supaya orang selalu mendapatkan nasihat-nasihat agama ti para ulama. Ulah poho dara rukung oge para ulama semampu orang supaya para ulama, para ustad bisa fokus sareng istiqomah nyampaikeun nasihat-nasihat agama ka urang sadayana selaku jamaahna. Ulah sampai orang nurutan kaum ashabul qaryah anu embung mengakui para utusan, embung menerima syariat-syariat anu disampaikan ku para rasul, akibat hirup selalu nuturkeun hawa nafsu sehingga sama sekali embung ngajalankeun syariat, bahkan ngadengekeun pangajian geus larembung nu akhirna hirupna kekal cicing dina kabodohan jeung hirupna asal bener cek sorangan, asal ngeunah cek sorangan, embung diatur ku syariat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Saur para santri mah nu kieu teh disebut kalimat nabi. Kemudian min syai'in mangrupikeun isim nakirah anu aya dina konteks nabi sehingga maknana menjadi umum. Isim nakirah ieu dikuatkeun ku ayana lafad min jaidah atau min tambahan sebab asalna min syai'in adalah syai'an. Sedangkan in dina eta ayat memiliki makna ma, berarti dina ieu ayat terdapat nafi jeung isbat. Bentuk nafi na eta kaum ashabul qaryah teh nyaeta nolak para rasul jeung nolak atawa teu percaya para rasul meunang wahyu ti Allah dengan dalih para rasul hanya sekedar manusia biasa sarua bae jeung maranehanana. Kemudian bentuk isbatna eta kaum netepkeun atau mastikeun bahwa para rasul hanyalah tukang wadul, tukang bohong ngan saukur ngaku-ngaku sebagai utusan padahal sarua bae jeung urang-urang sebagai manusia biasa. Na'udzubillah min dzalik. Falamma sami'a maka sawaktos nguping saha ar-rusulu para rasul hadza kana ieu ucapan min ahli Intokiyatin ti ahli kota Intokiyah qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wallahu a'lamu bimuradih qalu maka nyarios eta para utusan teh Rabbuna ari pangeran abdi sadaya yakni Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu eta selalu uninga inna sanyanyana kaula sadaya ilaikum ka aranjeun kabeh lamursaluna eta bener-bener sebagai rasul wa ma alaina illal balagul mubin wallahu a'lamu bimuradih wa ma
sareng teu aya kawajiban pikeun kaula illa kecuali al balagul mubin eta nepikeun atawa tabligh kaaranjeun tentang perintah-perintah ti Allah sareng hukum-hukum Allah anu jelas. Ai tegesna wajib alaina ka kaula sadaya naon tablighur risalati nepikeun risalah li anna Allah subhanahu wa ta'ala karna sanyanya nari Allah subhanahu wa ta'ala arsalana eta parantos ngutus ka kaula sadaya ilaikum ka aranjeun kabeh bi an nad'uakum kalawan yen ngajak kaula sadaya ka aranjeun kabeh minal batili tina batil ilal haqqi kana hak fawajaba maka wajib alaikum karanjeun kabeh naon antusaddiqu yen ngabenerkeun anjeun kabeh kalamana kana ucapan kaula sadaya wa tu'minu sareng wajib pikeun aranjeun kabeh kudu iman billahi ka Allah wa birisalatina sareng wajib iman kana risalah kaula sadaya. Sanajan para rasul ditolak jeung dibantah habis-habisan ku ashabul qaryah tapi tetep ieu para rasul tiah henteu putus asa henteu pundung henteu kecil hati justru ieu para rasul tiah terus berjuang terus berusaha untuk meyakinkan kaumna supaya daraikeun iman ka Allah. Nu matakina ieu ayat terdapat 3 kata sebagai penguat. Penguat anu pertama nyaeta Rabbuna ya'lam. Ieu kalimat disebut penguat kusabab menempati posisi sebagai sumpah. Kemudian penguat anu kadua nyaeta inna. Penguat anu katilu nyaeta lam tina lapad lamur salun. Numata ketika dakwah urang teu dianggap ku masyarakat embung we masyarakat diajak kana kebaikan teh malah makin ngahaja-hajakeun maksiat dicaram nembongkeun aurat malah ngahaja-hajakeun jaroget pargoy dina TikTok beri nembong-nembong bujur jeung dada montok tinggal lalaki nasi paralohok keberi nyempot di juru imah natiani nonton nu kalar itu beri ngalamun nah hatena iraha yang orang boga cocokan pas kitu cenah euy luhur handap meni mana rontok nu urang tiba heula bageng we cocokan teh engkeun nu maksiat sarerea gara-gara handphone eta teh setan gepeng teh ya teh nu matak wayahna lah geus segera adeureun nembong-nembong wadah hitut di medsos teh wadah hitut makeun we tembongkeun bae ka suami masing-masing ulah sok diumbar ka ditu ka dieu sing garaduh ka isin geus karolot tapi mah masih kene muda yang can punya suami justru simpen eta wadah hitut yang engke suami anjeun ulah waktu ditembong-tembong supaya spesial engke bagi suami anjeun lamun ditembong-tembong ti ayeuna mah eueuh spesial engke. Nah ketika menghadapi masyarakat anu seperti kieu didakwahan unggal poe teu daek ngadenge diajak taubat malah mahabu maksiat tetep sebagai ustad sebagai kiai ulah putus asa teruskeun istiqomah dakwah bari tunjukkeun bahwa orang teh bener-bener layak menjadi pilihan Allah sebagai penerus perjuangan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hukum-hukum di Allah subhanahu wa ta'ala.
ulah malah sabalikna keur mah masyarakat teh hese diajakan taat malah ustad kabawa milu maksiat. Atuh nempok itu memasyarakat ke beuki angot semakin menjadi-jadi maksiat di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang sadayana diberikan kekuatan ke Allah Subhanahu wa taala supaya terus istiqomah menjalankan syariat-syariat anu parantos disampaikan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng terus istiqomah menyampaikan ilmu-ilmu anu tos didapati ku orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Falamma maka tatkala sami'a ngadengi saha ahlu Intokia penduduk kota Intokia hada kana ieu cariosan para rasul qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Wallahu a'lamu bimuradih. Qalu maka ngararomong eta penduduk Antiokhia teh inna sanyanyana kami sadaya tatayyarna bernasib sial bikum gara-gara araranjeun wahai para utusan. Ketika para rasul berusaha meyakinkan penduduk Ashabul Qaryah eta Ashabul Qaryah teh kalekah nuduh ka para rasul sebagai sumber malapetaka di eta negeri atawa nuduh ka para rasul sebagai pembawa sial bagi kaum Ashabul Qaryah. Kunaon sih Ashabul Qaryah sampai berani menuduh para rasul sebagai pembawa sial? Wadalika eta tudingan teh innal matara hubisanhum sebab dina waktu harita hujan ditahan di eta kaum Intokiah teh wa kasurat jeung loba pisan bainahum di antara penduduk Ashabul Qaryah teh naon amradun pirang-pirang penyakit mukhtalifatun anu berbeda-beda. Numatak Ashabul Qaryah nuduh ka para rasul sebagai pembawa sial teh nyaeta di waktu harita teu daek turun hujan bae. Lila teu turun hujan. Musim halodo panjang teh meureunna. Atuh ari halodo panjang teh pan sok ngakibatkeun pepelakan oge pararae, melak pare paeh, melak suuk paeh, melak jagong paeh nepi ka hese dahareun. Bahkan teh saeutik macam-macam penyakit datang akibat halodo panjang. Nah, ketika Ashabul Qaryah tertimpa halodo panjang dan tertimpa berbagai penyakit, faqalu maka ngararomong eta penduduk Antiokhia teh atau Ashabul Qaryah teh ma asobatna teu pernah keuna ka urang kabehan naon hadhil baliyah ieu balahi ieu cobaan teu pernah urang ngalaman seperti kieu. Teu pernah ngalaman halodo panjang, teu pernah ngalaman loba penyakit illa bisukmi kudumikum kecuali kusabab sial karena kedatangan araranjeun wahai para rasul. Li anna ma ra'aina sebab kaula sadaya teu pernah nempo teu pernah ngarasakeun hadhil asya'a ieu rupa-rupa cocoba ieu rupa-rupa balahi qabla majikum ila buldatina samemeh kedatangan araranjeun ka ieu negeri. Nah, ieu ucapan Ashabul Qaryah teh kadang sok teu sadar diucapkeun ku urang-urang keneh.
geuning sok kadenge ku urang duh dekah. Nah, hanya hirup teh gara-gara tobat, gara-gara rajin ke masjid, gara-gara jadi ustad kok jadi susah sih. Duit hararese, anak yang pemajikan geringan baik, terus awak oge ing ngaradak pengik baik. Padahal keur samemeh rajin ke masjid mah, samemeh jadi ustad mah, duit asa babari, pamajikan jeung anak oge calalager. Nah, eta teh omongan kaum ashabul qaryah. Anu nudingkeun sial ka para rasul. Nah, nu mata ketika orang nudingkeun sial atawa ngarasa sial kusabab sering migawe taat, usaha bangkrut nudingkeun kana salat, teu boga duit nudingkeun kana salat, anak ringan bae nudingkeun gara-gara jadi ustad. Eta teh bedana jeung omongan ashabul qaryah. Astagfirullahaladzim. Anu rumasa menyengir itu teh. Ya Allah. Summa qalu, kemudian ngararomong deui bae eta ashabul qaryah teh lirrusuli ka para rasul. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Wallahu a'lamu bimuradih. La illam tantahu yakti lamun henteu eureun aranjeun kabeh wahai para rasul, lanarjumannakum maka pasti bakal ngaranjam kaula ka aranjeun, wala yamassannakum jeung pasti bakal ngeunakeun kami sararea ka anjeun, atawa kami sadaya bakal nibakeun ka aranjeun, yakni illam takunu tegesna lamun henteu bukti aranjeun kabeh muntahina eta eureun anjeun kabeh anhalikum tina tingkah aranjeun, lanaqtulannakum maka pasti bakal ngebunuh kaula sararea ka anjeun bil hijarati ku pirang-pirang batu, wa asabakum jeung bakal ngeunakeun ka aranjeun minna ti kaula sadaya adzabun alim, naon siksaan anu pedih. Ai muallamun syadidun, tegesna siksaan anu sangat menyakitkan. Ieulah belegugna bangkawarahna bedegongna kaum ashabul qaryah. Selain nuduh sial ka para rasul teh, ternyata ieu ashabul qaryah teh berani ngancam bakal ngabunuh para rasul lamun para rasul teh tidak menghentikan aktivitas dakwahna di eta negeri. Naudzubillah min dzalik. Falamma sami'a maka sawaktos nguping saha ar-rusulu para rasul hada kana ieu ancaman minhum ti kaum Intokiyah atawa ti kaum ashabul qaryah, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal wallahu a'lamu bimuradih. Qalu maka nyarios eta para rasul, ta'irukum ari kasialan araranjeun ma'akum eta tetep sarta anjeun kabeh, ai asabakum tegesna keuna ka anjeun kabeh naon su'mukum kasialan,
bikufrikum eta teh ku sabab kakupuran maraneh kabeh wa bikadzibikum jeung ku sabab ngabarohongkeun maraneh kabeh ain dzukirtum naha lamun dibere peringatan anjeun kabeh bal antum tetapi ari maraneh kabeh kaumum musrifun eta kaum anu leuwihkeun kabeh ai tegesna inu idum lamun dibere nasihat anjeun kabeh billahi supaya nyembah ka Allah tatoyyartum maka nganggap sial maraneh kabeh bina ka kaula sarea sebagai para utusan au tawa'attumuna atawa maraneh kabeh kalakah ngancam ka kami sebagai para rasul birrajmi kalawan ngaranjam bal akan tetapi antum ari aranjeun kabeh kaumum musyrikun eta kasub kaum anu musyrik fatajarrauna nepi kawani maraneh kabeh ala qaddir rusuli kana maehan para rasul ketika urang ngarasakeun kasusah hirup kabingung atawa rupa-rupa kasialan hirup sing hade ulah wani-wani nyalahkeun kana taat bangkrut usaha nudingkeun gara-gara jadi ustad bangkrut usaha nudingkeun gara-gara sok ngaji ka ustad eta atawa ka kiai itu dan lain sebagainya hese duit nudingkeun gara-gara rajin tahajud budak keringan wae nudingkeun gara-gara sok mamatahan ngaji ka barudak ulah kitu tapi sabalikna urang kudu ngalobakeun istighfar terutama di saat-saat urang menghadapi berbagai kasusahan dunia. Naon sebabna? Saur Allah dina surat Al-A'raf ayat 86 walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandaina penduduk negeri-negeri eta arariman jeung tararakwa niscaya kami anu agung bakal ngabukakeun pikeun eta penduduk negeri anu arariman jeung tararakwa tia berbagai keberkahan di langit jeung di bumi. Turun hujan jadi berkah, lain malah jadi musibah. Nya kitu deui tumbuh-tumbuhan anu jararadi di bumi ieu jadi berkah, lain jadi malapetaka. Walakin kadzabu akan tetapi eta penduduk kampung tia lolobana ngabarohongkeun ka para rasul, ngabarohongkeun kan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami anu agung saur Allah nyiksa ka eta kaum, nyiksa ka eta penduduk negeri, nyiksa ka urang disebabkeun oleh perbuatan-perbuatan anu sok dipigawe ku eta si jalma. Nu matak mun Indonesia hayang jadi negeri anu subur makmur, maka siapapun presidena kudu berani memberantas segala jenis perjudian, baik judi offline atau judi online. Kudu berani menghukum seberat-beratna para koruptor alias rampok duit rakyat. Jeung kudu berani memberantas atau paling tidak meminimalisir segala jenis kemaksiatan anu aya di Indonesia, ulah sampai terlalu merajalela teuing. Tapi selama orang dipimpin ku presiden anu pengecut, tidak berani memberantas perjudian, dewani yang harapan rampok-rampok rakyat, yang tidak berani memberantas mafia-mafia narkoboy, jangan diharapkan Indonesia bakal jadi subur makmur. Nu aya utang beki ngajabreg gara kumaha ge rek saha wae presidena. Mudah-mudahan
Presiden Indonesia ke depan diberikan taufik, hidayah, sareng diberikan keberanian dan kekuatan ku Allah untuk memberantas atau paling tidak meminimalisir segala jenis kemaksiatan, supaya impian seluruh rakyat Indonesia memiliki negeri thayyibatun warabun ghafur terlaksana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.